Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ye dongeng para mitra karangan Wadatang ayeuna nincak bagian ka sabaraha parawargi. Nincak bagian ka-20. Para wargi kaum dangu, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Mangga para wargi sadaya. Mang Sumanta bari ngaleng Bah Darmin leos Bah Darmin balik deui jeung Mang Sumanta ka imahna. Sedeng Bah Darmin sajero ningkeur leumpang teu weleh ngalieukan bae ka tukang. Kalacat Bah Darmin jeung Mang Sumanta kitu deui nu sejena naluturkeun milu unggah. Gek dariuk di tengah imah. Cing jelaskeun Jang Darmin kunaon pangna Jang Darmin ngabeberik nyi mami kalawan rek disiksa sagala, tanya Mang Sumanta. Barabat ku Bah Darmin dicaritakeun saujratna. Ti mimiti nyi mimi eueuh peuting kamari nepi ka parearea omongna. Sedeng Mang Sumanta nu disebut dukun teh sirahna ungut-ungutan. Tutas Bah Darmin ngadadarkeun perkara anakna pok Mang Sumanta cumarita. Tah ayeuna mah kieu we Jang Darmin. Leuwih ti heula mangrek minta dihampura lantaran saeutik gedena mangrek nyaritakeun ka Jang Darmin. Tapi omat ulah dipake teu geunah hate atawa ama ka emang. Sajabati kitu keur emang ngarasa bagja Jang Darmin kaperego ku emang. Lamun teu kaperego teh mah nu hartina Jang Darmin tuluy ngudag-udag jimimi, pasti bakal nimulkeun hiji kajadian nu teu dipiharep ku Jang Darmin, tak kitu? Nah kumaha kitu Mang Manta? Tanya Bang Darmin neuteup kana beungeut Mang Sumanta. Kieu ari kudu dijelaskeun mah Jang Darmin. Perkara nyimimi jadi robah adat atawa robah tingkahna teh lain kareteg tina ati sanubarina. Ongkoh ku emang geus katingali nyimimi teh nu sakitu pamujianana. Can pernah kadenge pagetreng jeung saha-saha oge. Atuh kakolot nyatana ka Jang Darmin sakitu tuhuna tapi ku ayeuna jadi robah. Ieu teh lain kalakuan nyimimi nu asli, ujang jelas nama nyimimi dina peuting kamari aya nu mawa ku makhluk nu marakayangan. Singket nama kaeunteupan ku setan atawa juri. Ku kituna poma ti saseret ayeuna Jang Darmin sing iatna. Samalah lamun diparengkeun balik deui ka dieu teh ulah rek dikasaran. Ke di mana geus reureuh gancang Jang Darmin ngabejaan ka emang. Insyaallah kumang rek ditarekahan ku jalanna kuburan anu marakayangan, kumang rek dipancuh ku awi haur koneng. Anu pasti moal aya kajadian deui naon-naon di lembur urang teh. Manggeus moyan tina perkara ngusir bangsa setan jeung bangsa jurig mah kitu. Bisi Jang Darmin teu percaya kana iman mang kalawan bisi hayang nyaksianam peuting isuk jeung mang. Urang ngadatangan ka hiji kuburan samalah bieu batur-batur anu marilu kemit ge. Geus cacarita rek milu nyaksian. Cek Mang Sumanta hiji dukun ujub takabur reueus ku elmu. Oh jadi anak abdi teh kaasup nu robah ku roh nu kaasupan roh marakayangan gitu? Nya. Ngan roh anu marakayangan eta lain asup ku sorangan tapi aya nu ngadalanganana. Atawa ceuk basa sapopoe mah aya nu nitah ti hiji jalma nu rek ngacaukeun ka dulur-dulur urang nu salembur. Teuing ari maksud atawa tujuan nu sabenerna mah. Kitu ari kudu dijelaskeun sabalakana mah kumang. Nu mata kacida salahna lamun Jang Darmin rek nyiksa nu jadi anak. Ngan pati-pati kitu ge pikeun Jang Darmin sing carincing page kancing, sing saringsek page iket nu hartina kudu iatna. Sabab pasti Jang Darmin ge bakal nyinghareupan bahaya. Keke mang eta kira-kirana nurutkeun sawangan mang saha manusana nu boga kalakuan kitu teh. Pek bejakeun ka kuring, saha ngaranna jeung urang manana. Lantaran kuring ngarasa gemes lamun nya teh mah anak kuring nepi ka kitu. Teu suka kuring teh lahir batin dunya akhirat. Nu jadi anak kudu katumpakan ku bangsa setan atawa juri. Dihanca ku kuring manusana tuman. Komo kitu di lemur urang geus aya 3 nu korban ku setan. Di antarana Ki Ohle, atuh Ki Adis jeung peuting ieu Ki Iding deui. Cek Bah Darmin timbul nafsu hayang ngawarah ka jelema hianat.
Dina waktu ieu mah mangcan bisa ngajelaskeun si dadap si Waruna Jang Darmin ngan saha di lemur urang kasebut manusia nu sok rajeun ganti jirim jadi sato ku eta mah inget ku Jang Darmin manusia sok rajeun ganti jirim jadi sato cek Bah Darmin ngahulang mikiran jelema nu disebut ku Mang Sumanta menang sawatara jongjongan mah Darmin ngahulang mikiran sedang Mang Sumanta silih reret jeung anak buahna Cep Abbas opatan samalah nusa urang make jeung ngiceupan sagala ka Mang Sumanta geus we Jang Darmin dina waktu ieu mah tong dipikiran teuing da isuk pageto oge moal burung kanyahoan ku Jang Darmin taina mah kulantaran geus nyedeka subuh mangrek pamit ngan peuting isuk lamun Jang Darmin panasaran kana praktek Mang nu tadi dicaritakeun teh isu kira-kira wanci Isa Jang Darmin datang ke imah Mang yu atuh Jang Darmin Mang atuh Mang hatur nuhun sawangsul na ujang teh Mang Sumanta jerut turun dituturkeun kuno sejen terus baralik sewang-sewangan hampir sapeuting ceput Bah Darmin teu daek sare balas mikiran polah nanu jadi anak di bubuh gede kamelang lantaran nyimimi peuting harita geus eueuh deui bae nu alatana mah diomongan ku Bah Darmin bapana isukna Bah Darmin sabada ticai terus ke keleyengan neneangan nu jadi anak geus berkaditu berkadieu tapi kapanasaran di teteangan ke tempat nu suni sagala cek timuruna Bah Darmin bisi disumputkeun ku bangsa jurig atawa ku bangsa setan atawa ku kelong wewe komo kitu Bah Darmin tas meunang katerangan ti hiji dukun nu katelah Mang Sumanta eta dukun tayalian tanggalan Cep Abbas jeung Cep Soleh samalah Cep Abbas bisa nakawin ke Eus Parida teh ditarekahan ku Mang Sumanta. Bada asar harita Bah Darmin sabada ticai tuluy ngadaweung ditepas bari ngarep-ngarep nyimimi anakna nu can balik-balik dina kituna Bah Darmin inget kana omongan ti Mang Sumanta gerendeng Bah Darmin ngagerendeng jero dadana bari ngalepus udu daun kawung nasaha tu di lemur ieu aya jelema sok rajin ganti jirim jadi sato sok mangrupakeun meong kitu atau disebut kajajaden teh ke lamun teu salah dedengean ti heula nyimimi kungsi cacarita ka hareupeun aing manehna dipikahayang ku hiji lalaki nganyimimi teu daekeun alesanna mah lalaki nu mikahayang ka nyimimi boga anak boga pamajikan sajabati kitu aya bejana sok nyegi uleuh palang siang si Usman boa lantaran ti heula aing kungsi ngadenge ti Cinang yen Usman kungsi tatapa cenah nyaeta di Guha Sancang di Gunung Padang waduh bisa jadi lamun kitu masih Usman lantaran manehna geus heubeul naker teu kapanggih-panggih ku Malangpreng keun sia di mana aing geus nyaksian praktek Mang Sumanta rek ngaburak-burak burak-barik jurig teh di hiji kuburan pasti aing rek datang ka imah si Usman lamun pareng manehna aya ku aing moal asa-asa digusur ku aing ka sisi leuwih ditotok-totokkeun kana batu gede ku aing malah dilelep-lelepkeun ka leuwih ku aing moal sabaraha tanagana si Usman manusia sakepeul jeung bajuna diparioskeun beheungna ge moal bisa ungap eta atuh kitu galecokna batin Bah Darmin make aya pikiran rek nyiksa Usman anu wallahu alam nya henteu Usman boga lampah kitu nu sakumaha dicaritakeun ku Mang Sumanta dukun pananggahan Cep Abbas ninca kawanci magrib ngagayuh ka malam Jumaah pisan sabada Bah Darmin tutula jerut turun ti imah tuluy ngagidig bari nyoren pedog nu maksudna marek ngayakinkeun kana pagawean Mang Sumanta teu kacaturkeun di jalana Bah Darmin geus tepi ka imah Mang Sumanta nu kabeneran di imahna geus kumpul sababaraha urang barudak ngora di antarana aya si Suwadna sasat nu rek dipuyah-puyah ku Cep Abbas jelas nama jadi badoga pangapunten kulan cek Bah Darmin bari ngalacat ungah kana golodo mangga euy geuning Jang Darmin panjana Mang mah moal ka dieu boros sajungjungeun Mang teh jeung barudak teh rek ari di yap ka jero heula atuh ujang bus Bah Darmin ka jero get diuk ngariung jeung nu sejen harita sagigireun Mang Sumanta aya haur koneng panjang sadeupa jeung daun hanjuang sabeungkeut samalah make panglai sagala sagede peureuh sedeng dina palebah cangkeng Mang Sumanta dina sela-sela beubeur gede aya keris nogel kumaha Jang Darmin rek milu jadi rek milu teh badak puring kadigenya teh hayang nyaksian Mang
Atuh saja batik itu perkara jelema nu dicaritakeun penting tadi ku Mang geus kagamar ku kuring teh ngan moal ka dicaritakeun ayeuna. Geus heula atuh ari geus kagamar mah ngan kumaha perkara Nyai Mimi aya balik nu matak nepi ka ayeuna ge lebeng Mang. Atuh ku kituna sakalian ku kuring rek muntang tulung ka Mang pang narekahkeun perkara nu jadi anak sangkan bisa balik deui kalawan pipikiranana aya dina kasolehan nu hartina ulah beunang kabawa ku sakaba-kaba. Cek Bah Darmin anu satuluyna Minang saraya ka Mang Sumanta. Ari perkara si Nyai mah tong dipake hariwang Jang Darmin serenkeun ka Mang. Pokona mah Jang Darmin mah nyaho nu jadi anak balik deui kala ka imah kalawan sadar. Nganya kitu cek Mang ge ke di mana jurigna geus mabur diburak-balik ku Mang pasti Nyi Mimi bisa balik deui. Tapi wayahna Jang Darmin kudu sanggup nyadiakeun syaratna. Naon syaratna Mang? Tanya Mbah Darmin bari neuteup kana beungeut Mang Sumanta nu keur diiket barang bang semplak. Ari syaratna mah teu loba ujang ukurnya diakeun hayam tukung jeung hampru lanak. Waduh. Di mana aya lanak Mang di urang Mang? Perkara hayam tukung mah teu kudu dianggap bangga. Lantaran sok aya nu boga hayam tukung ngan eta ku hampru lanak atuh cek Bah Darmin. Ngarasa berat ku perkara syaratna nu sarupa. Syarat nu bieu tong dipake bingung Jang Darmin. Asal Jang Darmin sanggup kalawan aya keur meulina. Di guru Mang ge aya hampru lanak mah. Nganya kitu kulantaran kasebut barang penting tur hese hargana ge lumayan. Sabaraha Mang? Hari kabatur mah tara kurang leuwih ti 20.000 tapi keur Jang Darmin mah moal disaruakeun jeung baturkeun bae 15.000. Kajeun Mang cacaritana mah kanu jadi guru rek disebutkeun keur anak kitu. Tapi kitu ge lamun Jang Darmin perlu syaratna bari bener-bener mikanya kanu jadi anak. Ari perkara kanya aman teu kudu dicaritakeun Mang. Moal pati-pati kuring muntang tulung ka Mang lamun teu nyaah ka anak. Tayna mah kieu we Mang ye. Ayeuna kuring boga duit 10.000. Tangke di mana nu jadi anak bisa balik deui kalawan aya dina kasalamatan ku kuring ditambahan 5.000. Kumaha? Cek Bah Darmin ujug-ujug golosor nyerenkeun duit 10.000 ka Mang Sumanta kulantarannya kanu jadi anak hayang bisa balik deui ka imah. Ieu para mitra dukun lintuh penyakit matuh ieu nu kieu cenah naon geus minta duit atuh. Aduh ieu mah ieu. Para mitra sadaya Bah Darmin ujug-ujug golosor nyerenkeun duit 10.000 ka Mang Sumanta. Kulantarannya kanu jadi anak hayang bisa balik deui ka imah. Teu naon sakieu geula ujang, insyaallah ku Mang isuk rek ka pasir nyeta rek kanu jadi guru. Ditarima atuh ku Mang ujang ieu duit. Cek Mang Sumanta bari ngasongkeun duit ka pamajikanana nu keur ngalong dina lawang kamar. Da ayeuna kieu barudak ku ayahna ieu barabaku tiluan. Da ieu jari ngao ku ilaing Jupri bubuk-bubukeun euy babuk-babukeun. Ayeuna mah ke di ditu dibabuk-babukeun teh kana kuburan urek didatangan ku urang. Teh panglai nu geus meunang meulah opat ku ilaing Ibro baledog-baledogkeun ka opat jurusan. Silaing Suadma nancebkeun ieu koneng kana tengah-tengah kuburan. Kudu sakali nanceb sing lempeng ka harti barudak. Harti Mang harti. Teh mah anu tiluan meh bareng. Yo ayeuna mah urang bismillah. Bae kadinya bawa ku masing-masing. Cek Mang Sumanta bari ngorejat nangtung. Rek di baju kampret bodas sedeng kahandap make calana pangsi hideung wanda jawara nu gede wawanen. Geus kitu mah teu loba sempal kapiguyon sarerea tarurun tuluy arinit nuturkeun Mang Sumanta. Rek ngajugjug ka hiji kuburan nu dianggap dipake sihir ku jelema nu can kabuka rusiahna saha-sahana. Kira-kira 200 meter deui ka kuburan rek dijugjug. Murid-murid Mang Sumanta nu limaan geus mimiti tinggal ieu. Lantaran nyorang tempat anu suni katamah-tamah ngadenge sora anjing babaung nu teu sabaraha jauh ti kuburan. Sora sasatoan geus mimiti rame di sarada. Sora lonok tingkeurleung dibarungku sora ciang-ciang. Samalah nu watakna jadikeun sieun jeung keueungna mah ku ngadenge sora anjing babaung. Disambung ku manuk sirit uncuing ngagelik. Kalong tinggarapak kaliberan matak narenyag kana hate nu borangan. Sanggeus rada deukeut nu kira-kira puluhan meter deui ka kuburan anu waktu jenatna si Iding tigebros.
jelema nu tiluan marawas saratea ting rarogo lantaran gigireun palabah solok kanu caina nyerelek sada sora barudak nu hareureuy ting ciri hieu ting cerewet malah nu matak sieuna mah ngadenge sora awewe jejeritan matak ngahariwangkeun tapi Mang Sumanta siga nu tenang leumpang ngagidi nu teu lilareg Mang Sumanta ngarandag deukeut kuburan nu geus abut-abutan jaba barala ukur aya tutunggul batu hiji kitu ge eueuh tutulisanana da puguh batu biasa sedeng sakurilingeunana eta kuburan pinuh ku rupa-rupa tatangkalan malah aya tangkal koang nu geus areuyan samodel tangkal caringin harita Mang Sumanta ngarandag deukeut kuburan nu kira-kira aya kana 10 rengkah tidinya gerendeng Mang Sumanta gegerendengan tiditu namah mapatkeun heula ilmu pokna teh kieu kanu ngadenge anu kadenge ku pangiring nama Sampurasun agi gayem nini gayem kula sejamit kanu jadi guru eyang sangga buana kula rek musir dedemit anu julid kadulur kula jurig nyingkir setan nyingkah ganarwo ulah newo-newo pakecis ditir buncis pakecus diturus tusuk jarum pak celetot pak celetet karera kubraja geni ubur-ubur odeng-odeng gera munur bising jadi deng-deng sor plus ser plus jengke mereke dene mereke rete merengkel keket merengkel gajileng gitu bacaan Mang Sumanta ya orang mitra aduh ampun sedang pangiring tenajan ada winguku kasih jeung keung ngadak-ngadak ting cikikik saleseuria duwe ngadanya Mang Sumanta jang jawakanana bacaan Mang Sumanta matak pikasirieun malah si Juyu ngarewas kasih Ibro bro hek melindeng aing we karena ngali bacaan dukun euy kos ni selebor kun robot mah euy lagi mun syuk ya si Ibro rada ngagembes aduh barawari rasariwan sok adi 7 beri euy geura babuk-babukeun daun hanjuangna kana kuburan menang 7 kali euy geus maneh ngababukeun hanjuang 7 kali tuluy si Suad mah nancepkeun awi haur koneng kana tengah-tengah kuburan kudu pas euy panutupan si Ibro malang-malangkeun panglai ka 4 juru euy cek Mang Sumanta sedang dititah ngadon silih reret siga nu marmir gede kasieun ongkohan di eta tempat loba dedenge anu teu puguh jirimna maka aya sora awewe jejeritan jeung barudak ting cerewet geus puguheun anjing babaung mamani eueuh reureusna sok buru-buru ka ditu lain ting haruleung kitu barina oge keun aya naon-naon mah dewek nu baris nying hareupanana Mang Sumanta siga nu teu sabar si Jupri jeung si Suadma ting kojeng ka ngalengkah kitu bari jeung culang cileung kakara oge meunang 2 lengkah ujug-ujug serebung di tengah-tengah kuburan aya haseup nyerebung kaluar di barung ku angin ngagelebung teu lila ciri hieu sada sora awewe seuri manis siga nu ngeunah suka montong rek ngaruksak imah kula sia umat-umat Bangkarawa mising diseget beungeuna sia ku aing kitu omonganana mata ngaluk pupuh jirimna korowok Mang Suad menyentak siga nu nafsu saha si Anika bongan Anika jahil ka manusia nu masih keneh ke di aya dunya hayu geura nyingkah ka ditu kanu jauh bising diacak-acak ku sia Anika ge geura nyingkir deuleu ka sabarang ka Palembang sia cek Mang Sumanta susumar mula si Bongep jeung si Sumbung mula moal bisa nyingkah di tempat ieu pokna para wargi geus kitu mah harita teu pupuguh si Jupri nu rek ngababukeun daun hanjuang kana kuburan ngadon gagarabagan bari ngoceh para mitra sadaya sakumaha nu kauninga harita si Jupri nu rek ngababukeun daun hanjuang kana kuburan ngadon gagarabagan bari kokoceakan bari daun hanjuang dibalangkeun terus ngabrengbeng lumpat meuni teu sirikna blag-blig-blug labuh lantaran katingali ku manehna daun hanjuang mangrupakeun letah jeung ceuli jelema geus kitu awak si Suadma nu keur nyekel awi haur koneng muter kawas anu kapuikeun angin puyuh anu ngaguru harita para mitra sadaya anu ceuri ciciri hilan aduh tobat tulung Suadma ngoceak nyebutkeun tobat jeung tulung gulipak si Suadma ngagulipak harita tenang karak bengkang bari nyekelan awi haur koneng nancep kana beuteungna
Perbai getih tina beteng suad mangga perbai. Atuh puguh keur Mang Sumanta tamah nafsu, manehna susumar bari nyabut keris tina sela-sela bebeurna. Wah, kurang ajar sia setan iblis. Rasakeun pusaka aing si Taji Malela baris ngancurkeun sia deuleu. Cek Mang Sumanta amarahna ngagidil. Bari ngacungkeun keris kana lempengan datangna sora dina palebadahan tangkal koang. Jurig pongek kalah ciciri hilan anu dadak sakala harita keris nu keur dicekel ku Mang Sumanta robah jadi orai welang. Meulit kana beheung Mang Sumanta kalawan macokan panonduanana. Aduh, tulung! Tulung! Cenah Mang Sumanta ngoceak bari leungeun muka orai. Tapi batan kabuka mah malah Mang Sumanta jadi korban. Getih ngucur tina panonduanana dipacokan ku orai. Belug Mang Sumanta labuh. Rubuh misan sapada harita, sedang si Ibro jeung baturna duduaan jeung si Arsad, oge si Ekong tim berengbeng lalumpatan. Sanggeus Mang Sumanta perlaya ciri hieu jurig pongek seuri asa tamasuka, dibarungku sora anjing babaung, mani nampe pisan sedeng Bah Darmin, harita siganu tenang manehna teu ngejat ka mamana. Tapi ari hate mah ngarasa reuwas mireungeuh tilu jalma jeung dukun perlaya sapada harita. Teridalah sora nu cicir hilan tengiles teu katingali ka mana korolosna. Da puguh ngaranna ge jurig jarang katingali ku manusa. Geus kitu hawar-hawar sora kohkol meni ratong dibarung ku sora jelema ting corowok, ting beretak bari mawa obor. Taksiran di bejaan ku si Ibro jeung ku baturna, yen di astana aya nu korban ku jurig ponge. Sanggeus tepi ka eta tempat regejeng-regejeng tilu mayit pada ngagarotong dibawa ka imahna masing-masing. Kitu deui Bah Darmin balik bareng jeung aleuteun batur salemur. Atuh masyarakat eta tempat meuni geunyeuleng tamah geumpeur tamah sieun geus aya kajadian deui jelema nu korban ku jurig ponge. Isukna Bah Darmin dipanggil ka balai desa kitu deui si Ibro jeung baturna duaan. Nu salamet pada dipanggil nu maksudna mah rek ditanya jujutanana lantaran Bah Darmin jeung nu sejena salamet. Atuh barabat ku Bah Darmin dicaritakeun sabalakana ti mimiti kadatangan ku saurang dukun ka telah Mang Sumanta. Ngajakan rek ngawut-ngawut hiji kuburan anu dianggap datangna jurig pongek tidinya. Tutas Bah Darmin cacarita anu saujratna. Pok si Ibro jeung baturna ngadadarkeun anu inti sarina mah teu jauh tina caritaan Bah Darmin tadi yen manehna diajakan ku Mang Sumanta. Beres lurah ngayakeun pertanyaan ka Bah Darmin jeung kanu sejena nu dianggap saksi. Teu kungsi sajam ti harita geus baralik deui ka masing-masing imahna. Sedang Bah Darmin sadatangna ka imah ngadon ngajelenggut. Kitu sotenan ngarasa kaget campur bingung. Kaget ras kana kajadian nu tumiba ka dirina Mang Sumanta. Kasebut dukun nepi ka hanteuna perlaya ku jurig. Geus puguh ari si Suad mamasasat bareto kungsi nganiaya Bagong. Sajabati kitu kaget. Nah saha nu maot marakayangan kalawan nganiaya ka sababaraha urang. Hari nu jadi bingung mikiran nu jadi anak can balik keneh geus aya kana 3 poe 3 peuting. Atuh teu matak aneh lamun Bah Darmin ku ayeuna loba marung kaut hate. Kumaha jeung kudu kasaha nyiar tareka sangka nu jadi anak bisa balik deui. Tina kituna Bah Darmin ngagerendeng sorangan bari ngajejentul di tepas. Heuh. Nah saha atuh jelemana ceuk nyeunatna Mang Sumanta cenah. Jadi dalangna atawa nu boga perbuatan nyieun ilmu sihir bisa ngagunakeun jurig nganiaya ka sababaraha urang jeung sajelema anu paeh jadi marakayangan teh disebutkeun si Usman teh gujurud-gujurud paeh tapi nari batur nyarangkana ka si Usman bae majarkeun si Usman nyegi lume si Usman aya bejana beunghar sedeng nu beunghar di desa Izlain si Usman bae malah kana 4-5 jelmana. Aing teu puguh ngadon setengah katipu we ku Mang Sumanta. Hanas aing boga duit 10.000 dibikeun. Sugan teh nya we kasebut dukun lepus. Maganing duit sakitu teh tadina mah rek diancokeun, rek ngomean wawung dapur ari heug ngadon dapur. Pira ku ari ku aing kudu dipenta deui mah ka pamajikanana dukun. Dibikeun ge moal komo kitu tas kapapatenan ku salakina. Tungtungna mah jadi rugi kudu aku tilu aing teh. Mana duit 10.000 lapur, mana nu jadi anak eueuh bae. Jaba peuting tadi aing tas manggih kareuwas. Jadi kudu kumaha pipeuteun aing ayeuna? Nanyakeun ka saha deui? Eta we aing melang kudu jadi anak sok sieun samodel nu sejen. Korban dirogahala ku setan atau ku jurig pongek teh. Lamun tepi ka anak aing korban tur aya bejana ku si Usman, wah,
kewe diberesan ku aing jeung anak pemajikanana pati-pati aing ngarengko dipangberokan gitu pada saran kitu gegeren dengan anak Bahdar Min harita nu teu lila korejat nangtung tuluy turun nyokot tolomong jeung ari nu maksudna rek ngarit jukut keur parab domba. Para mitra kaum dangu cag urang tuna heula kaayaan Bahdar Min anu geus aya kana opat peutingna kalengitan kudu jadi anak kitu deui perkara Usman jeung kulawargana can kacaturkeun kumaha nasibna geus pugu ari perkara nu jadi jurig pongek mah nepi ka kiwari can aya nu bisa nerangkeun saha-sahana caturkeun Cep Abbas ku kiwari rumah tangga jeung Eus Parida mineng papaseaan saeutik-saeutik Eus Parida menta diserahkeun menta meniteu sirikna isuk sore der isuk sore der sore geus boseneun deui kudu ngadanu ngadengekeun ari nu jadi alatanana dume Cep Abbas mineng tarasare di imah ari katambah-tambah mesin heleran nu meunang mangmeulikeun Usman dijual ku Cep Abbas lantaran bangunana ambruk teu bisa dibangun deui sedang duit nalada ngajual mesin heleran dipake rucah kana main ku Cep Abbas da pugunya Cep Abbas jeung Cep Soleh adi lanceuk ti leutik sok resep kana main nepi ka raja kaya bapana ampir bures kabeh dipake main kari imah jeung tanah we kurang leuwih 30 tumak nu masih keneh dicicingan kudu jadi bapana dina hiji poe pareng Cep Abbas keur eueuh sedeng di imah nu aya lintang ti Eus Parida jeung indungna waktu Eus Parida keur ngajelengut di kamarna mikiran nu jadi salaki gero di luar sora awewe pupuntenan bari kaketerok kana panto korejat Eus Parida ngorejat tuluy ngoloyong keluar ti kamar rek nemonan semah barang berai panto dibuka si horeng nyimimi nu geus heubeul tara papang sedang Eus Parida jeung nyimimi teh beunang disebutkeun sobat pikir zaman sarakola keneh tanggeus Eus Parida boga salaki tara datang-datang minangka kakara harita datang deui leuh geuning mimi bagea euy ka mana wae maneh mimi cek Eus Parida sirih rangkul tanda sono geus heubeul tara patepung aya we is tara ka mana-mana sapopoe ge uing mah tema nyimimi bari unggah gek diuk di singhareupan ku Eus Parida nah atuh ari aya mah meni belengles tara ngelol-ngelol maneh teh ieu eta meureunya geus boga nu nyangcang ayeuna mah ka urang mana euy boga salaki teh euy saha boga salaki heuh maneh boga salaki ka saha is lamun geus boga salaki teh mah piraku eueuh bejana ka dieu ungkuan salalakina nu sukeun ka urang kasebut jelema nu eueuh kaboga jaba rupa kawas bujur pariuk urang mah cek nyimimi bari ngagelenyu hah si eta mah ngomong teh kawas nu weureu nya make nyebutkeun rupa kawas bujur pariuk sagala tong kitu pamali ngarenahkeun teuing diri sorangan barina oge teuing atunya can nepi ka waktuna we sugan ari Kang Abbas ka mana is meni jempling is cek nyimimi bari panon rundut rinat buringas ngareretan ka lawang kamar nah nyaeta bingung ngajelaskeun nami pugu oge euy kieu karasana jadi awewe loba tampikan kalalaki teh rajin aya nu cop kana hate bari rumah tanggana teu ku hanteu cek Eus Parida luk tungkul teu ku hanteu kumaha di maneh cek nyimimi bari neuteup kana beungeut Eus Parida nya teu ku hanteu we ari panyana teh rek saterusna we aya dina kasenangan hate ari teh ngadon ngancrud minang tara balik-balik ngancrud kumaha is ngancrud ka awewe tanya nyimimi siga nu ngajenghong lain ngancur ke awewe tapi sok daek main tapi ka urang boga mesin heleran ge dijual dipake main mata kekeu we urang minta diserahkeun keur naon boga salaki ge ari dipangmaenkeun mah lain matak jadi beunghar nu puguh matak beak raja kaya buktina we raja kaya bapa ge ampir beak kabeh dijualan dipake main tapi ka indung urang mah ayeuna ge brek we gering lantaran milu mangjengkelkeun hatna nya jengkelkeun hate we ku kalakuan nu jadi minantu kitu waktos nase para wargi sadaya